handphone mus aya gandengan tangan pasti anu ngajerok mau dikawin cenah anjing kacau tah ieu anjing gogodeg ieu efekna lah keur urang pamang mah anu ngetek gitu ieu mah mulai teh siap. Alah, viral rombongan Matic stop paksa bus di Ciwidey. Rombongan motor Matic menyetop sebuah bus pariwisata di Kabupaten Bandung. Aksi tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dari video yang diterima Detik Jabar, Selasa, nampak rombongan motor Matic melintas di sebuah tikungan. Kemudian salah satu motor menyusul sebuah bus dan menghentikannya. Terlihat bus pariwisata tersebut langsung mengerem kendaraannya secara mendadak. Terlihat posisi bus berhenti dalam keadaan miring di sebuah tikungan di jalan tersebut. Wah, iya benar ya sebenarnya membahayakan ya. Lamun ditingali, iya pas tikungan di rem. Kabayang lamun si supir bus telat ngerem, eta bisa jadi aya korbannya. Aduh, iya bahaya sebenarnya. Nusan Mori ya pasti Nusan Mori ya ka Ciwidey mah rata-rata Nusan Mori nya. Jadi lamun ada San Mori kieu nya kuduna apalah naon ngaranna teh klub-klub motor tahu aturan menurutnya kuduna mah. Jadi alus nama nya sesuai aturan we gitu entong asa jadi ada urang mah rombongan ya lobaan ya nya asa nu boga jalan teu kitu oge komo enak ke rame oge nu wak mek wok wae ge eta rada di wak mek wok tatetot cenanya enak eta wae ge di stop eta ge jadi kontroversinya komo ieu nu ieu ge tapi pasti ieu ge masih make wak mek wok mah euy make ieu wak mek wok mah mungkin henteu ya nyamun bisa lah untuk semua nih klub motor tolonglah ieu membahayakan soalnya karunya beusna da nu disalahkeun mah biasana nu badag mun aya kecelakaan kieu biasana nu disalahkeun nu gede kendaraan nu gede biasana mah walaupun teu salah mun kayak di dieu teu salah ieu aduh karunya ieu aya videona ciknya urang cobaan tonton videonya aduh tuh kan ieu mah telat sepersekian detik eta bisa dicium eta tah si motor ku tungtung bus anu telat mah emang ya kitu teh resikona bisa nepi ka 8 bulan sih sebenarnya banyak. Wah, tuh ieu bener-bener arogan pisan ieu. Tonglah nya urang-urang anu tahu aturan. Jadi kumaha pas tikungan palaweurna teh pas tikungan kabayang kan lamunnya tadi teh mencek urangnya telatnya si busna telat atau mun teu anu di arah saacana gitu. Tadi nggak ngacapluk tapi poho can ngenakeun ya channel anyarnya episode kahiji ya nya sugan we gitulah aya efekna lah keur urang pamang mah anu ngetek gitu ieu mah ieu channel UMKM lah nya channel UMKM anu dijalankeun ku barudak nya UMKM teh mengisi waktu luang sebenarnya ditonton alus gitu teu ditonton piraku we geus ngetek ieu teu ditonton mah nya Oke, saya Ipin yang bukan saudara Upin, bukan kembarannya Upinnya katingali meureun aya rambutan urang mah teu botak gitu. Jadi channel ieu sepakat lah urang arana ngacapruknya. Nah, ayo mah. Oke, urang ngacapruk di sesi kahiji episode pertama. Dar aya videonya mimpi jatuh. Ieu kabayangnya reuasna ieu. Pasti saya nu pernah ngimpi kieu perasaan urang mah 80% jelema pasti pernah ngimpi labuh. Eta make labuh tinu kasur, lek labuh tinu motor, dek ti sireuleu. Sapertikeun pantong sapertikeun tak kau keur dieu kata urang mah. Kan ieu reuas-reuas kieu teh geus pasti biasana teh era. Karena ieu di umum lolobana mah anu ngimpi-ngimpi kieu nya, anu ngimpi-ngimpi labuh kieu biasana urang keur nunutan.
karena tadi sareno tekah aja gitu tah gitu. Cik. Bener baheula mah mun cekolot baheula mah camun ngimpi kitu teh ngajangkungan cenah. Nya anggar aya geus kolot mah nya rek ngajangkungan. Ya lobana emang budaknya euy di sekolah rata-rata urang pernah ya mah dongeng we mah. SMP mun teu salah mah ingat keneh urang patopik tah. Oh no. Ke SMP urang kasarean pelajaran fisika Pelajaran fisika kasarean. Padahal diuk henteu di pang tukangna di tengah lah. Ingat keneh bawa tonong si Agung tah nu sabangku teh. Brengsek teh teu diudangkeun eta urang nepi ka patopik geus aya hareupeun tah kieu reuwas teh ciga nu bieu tah aya nu bieu tadi nu video nu mimiti tah. Aya reuwas teh kitu nepikeun ka kabeneran teh keur ngabahas refleks keur ngabahas gerakan refleks tapi fisika teh nepikeun ka urang kelas 2 disebut si Ipin refleks. Nah gara-gara pas eta pas udang terus ditanya tah cik si patopik teh ka barudak teh tah ieu barudak nu disebut ngaranna gerakan refleks. Bener saing teh barang di kelas 2 urang disebut si Ipin refleks. Aduh anjing kacau aja. Langsung praktek eta ces tah urang ngomongnya tah ciga ieu aslina ciga kieu pisan kan urang mah gigireuna aya patopik pisan jadi diudangkeun teh ku patopik alah eta mah anu naon sih tepukan mesra teh ningan pin tenang bener ieu pisan tah kieu pisan siga si ieu ngan teu kribo hungkul urang mah harita ieu waduh ieu ge pernah beureunya anjing baheula mah cesilah baheula ya urang baheula ieu mah ngalaman na bobogan keur leutik ya lain keur leutik mah can bobogan urang SMA lah bobogan teh baheula lamun manggihan anu kieu pasti dijorokeun kuno sisi atau kuno make motor saha we tah mah dijorokeun moal dikawin cenah anjing baheula mah kitu nya baheula mah anjing kampring pada baheula nya karunya anjing nulkeun mental eta teh padahal ieu budak teh keur diajar banyak keur meujeunna eta ponna mos aya gandengan tangan pasti anu ngajerok moal dikawin cenah anjing kacau anjing ces deui cik ieu mah katabrak aduh urang di luar ekspektasi sugan urang teh sugan urang keur ngomongkeun ieu teh sugan keur ngomongkeun anu bobogohan pertama pegangan tangan apek teh katabrak anjing ieu mah bener ieu di luar ekspektasi urang sumpah can pernah nonton urang mah ieu mah cik nya waduh anjir ieu cigana nu nabrak ieu mah cigana nu nabrak bogoh oge ka awewe eta henteu jomblo cukup mah henteu ieu mah anu nabrak bener ieu bogoh ka awewe eta soalna nu ditabrak nu lalaki naungkul lamun teh mah duanana ieu lalaki naungkul anjing ditabrak anjing brengsek ieu bisa wae mantan bener bisa wae mantan ieu tapi lamun henteu pegangan tangan bisa wae teu ditabrak berhubung ieu pacepang-cepang anjing cemburu teh langsung naik kan hulu ningan wah anjing ieu mah kabeneran sieun ngaliwat citak teh ku aing ku motor anjing sadis anjing tuh anjing mah ieu ngasaling kenal bener ieu urang ge pernah kieu ieu lalaki mah mantak cenah lalaki mah naon babari pisan untuk berteman cenah babari pisan untuk kenal tapi bener kieu urang ngalaman ciga kieu anyaran bieu pisan tah keur ka dieukeun di jalan ngobrol da stopan stopan Samsat Bandung nya eta bisa nepi ka 15 menit teh bener eta mah bisa ngobrolkeun teh panjang lah didinya mah sok tah kieu bener kiranya ieu teh berbagi bala-balanya tuh ieu kan ieu mah di luar ekspektasi soalnya si eta saosna botolan anjing biasanya kan aya teh mah make cengeknya ieu mah saos botolan anjing sadis wah rugi tah rugi ieu dibere bala-bala satengahnya tapi si eta menang tumbler halus deh wah ieu modus anjir modus ieu tuh pamangna ieu bala-balana satengah teu ieu teu compare mah teu ieu lah dibere tumbler tapi kela-kela eta nu dihareup nu make kacamata ciga si Ruci babaturan si aslina si Ruci gitu eta lain bae ngopi atuh tunjukin
rumah nasabah yang susah bayar, rumahnya yang ini, Aduh. yang ini. Assalamualaikum Bu. Tah, kela ye kudu nepi ka tamat lah setik euy. Aing bet jawab barekeun euy. Tunjukin rumah nasabah yang susah bayar, rumahnya yang ini. Ieu tah. Biasana akun-akun nu karek naiknya loba tah nu kieu teh euy, nu komen teh euy, komen judul, komen pinjol, aduh kacau. Ieu ge sarua Bang Emok gitu euy. Nah, bet disebut Bang Emok cenah. Nya eta transaksina teh sabari emok, da mun sabari diuk pasti Bang Duduk gitu nya. Mah mungkin Bang Emok. Ieu rata-rata bener euy. Anu ditagih teh sok rada loba trik aya namanya. Nu api-api gering, api-api kasurupan, pernah teh ningali nu ditagih ku Bang Emok eta kasurupan api-api euy. Tapi untung teh rata-rata apal geus trik-trik kieu mah si nu nagih teh euy da. Mah nya ujug-ujug kasurupannya. Wah, eta nya pokona mah nu kasurupan mah kelek-ketek we taeuna geura sok lamun seuri wah eta berarti wadul anjing eta. Asli anjing. Ieu naon ieu? Skill cenah skill yang sangat dibutuhkan. Ieu di dieu anu panghareupna eta nulisna make kiri. Aya babatan urang nu kiri euy, Samsul ngaranna teh. Asli eta kiri. Tapi urang kurang ngerti ieu konteksna di ka mana ieu teh anya skill teh. Kela urang teu ngeuh euy. Nya eta si genutnya. Walaupun naon ngaran teh awak gede tapi tidak menghalangi mainna untuk niron. Eta skill mata tingali anjir seukeut kituan. Matana eta ka ujung aya si genut. Tadi urang teu ngeuh aslina euy. Si genut ieu bener euy. Ieu nu sabalan teh geranya tingali api-api nguliat tah. Iya anjing gogodeg ieu. Eta mah geus. Tapi hampir semua siswa ciga nanya anu kurang boga skill ieu. Cek ieu. Wah, anjing tahun 80-an nya. Ieu teh baheula aya euy di dibawa ke kasur sih. Baheula mah 2025 kata temen ada mobil pakai listrik loh, Pak. Prima Gama Aja kamu Din, masuk mobil listrik. Pramedia anjing baheula mah. Nya bener teh lamunnya ieu mah ampura lah mungkin teu relate lah nya jeung maraneh. Kan di daerah saya, kebetulan saya orang Komponya. Aya telepon umum kita di Primaria Pramedia. Pramedia jeung aya di kacamatan. Kan eta mah di dinya mah aya tiang listrik anu nyetrum. Jadi entong lah nu kang adinya mah. Eta nu aya telepon umum mah. Ieu bener setelan kan orangnya cantik pada masanya nya. Tinggal ieu gareulisna teh natural beda jeung budak ayeuna. Budak SMP-na marenor euy. Aduh aing teu bisa ngabedakeun gitu ieu teh SMP keneh atau geus randa gitu dah soalnya marenor aja SMP keneh geus marenor ayeuna mah sari. Ya aslina euy tah mah. Kumaha nya ningali ayeuna mah nya geulis sih dandan geulis tapi asan pantas we kitu ningali sesuai dengan umurnya. Tidak sesuai dengan umurnya tapi ningali ieu barudak ieu geulisna teh natural. Bener. Jadi kangen ka tahun 80-an. Cas ah. Nah, iya sebenarnya lamun tinggal ya. Desais. Iya, baheula nya ieu mah saya keleutik lamun nepak ya. Nepak aya lain badminton atau ieu nya. Nepak baheula mah disebutna mun di Sunda mah nepak nya lain bulu tangkis atau badminton. Mun hayang gantian nya jeung babaturan berhubung raketna teh aya 2 atau nya aya 4 lah nya. Gantian teh nya kitu kudu keuna awak eta teh disebut badanan disebut teh lamun keuna awak berarti eta diganti jeung baheula mah saacan aya raket da raket mahal nya euy baheula mah raket mahal biasa teh nyieun tinu trik plek alamun anu rada alus teh aya tok-tak tah cigana ieu mah cigana nya padel ge cikal bakalna mah tinu tok-tak euy karena kitu mirip pisan jeung raket padel si tok-tak peda tok-tak mah panjang eta teh tok-tak mun teu salah ieu mah ti Tasik eta tok-tak. Nah, berarti disebut tok-tak karena kitu teh pasti takol ku nu lawanna tok-tak, kudu baturan teh pasti jawabanna tak. Jadi disebut tok-tak. Kemungkinan ieu padel, kemungkinan cigana terinspirasi ku tok-tak ti Tasik. Nya, lain kitu barudak nu pernah ngalaman lah, ieu mah pernah ngalaman. Ceknya. Tapi eta make naon tah? Ieu mah make nya tadi injeksi eta tah. Aduh. Make taeun eta mah euy.
eta mah euy. Eta sorana cigana beb. Wah, cigana gitu ya mah. Sorana blep sana. Oke. Video nu tadi ti awal nepikeun ka bieu nya nu pas top-tak ieu mah. Sugan menghibur lah nya ieu episode pertama mun masih kene banyak kekurangan nya wajar atulah dengan video pertama syuting pertamanya ada syuting aja disebutnya syuting nya anu kieu tek lamun bahasa enak mah sebutna tek cenah teknya aya saran dan kritik mah tulis we di kolom komennya ieu mah lamun ragu untuk jadi follower kita nya alah follower kita tontonnya heula lah ti awal nepikeun ka akhir mun geus kira-kira aduh resep euy tah nyobaan like gitu duh geuningan alus ya geus ditonton ka tamat geus di like nya cobaan we subscribe karena target orang sabulan kudu saya 100.000 subscriber jadi ya tolonglah tuh ya mah namun ini usaha geura rese nya nyobaan ieu tek reaction lah gitu gratisnya subscribe ada ieu mah gratis atuh pira nge-like pira ngetik non subscribe nya nya nuhun lah engke nu atos nge-like atau nu subscribe sing kagentosan 700 kali lipat lah nya. Nah, gitu. Oke. Bertemu lagi di video berikutnya. Lamun saya encan ganti baju jeung topi, berarti eta season kaiji keneh. Oke. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan dan lain di kesempatan mulanya. Kesempatan mah aya wae, ciga main monopoli wae kesempatan. Dan umum kena. Bertemu lagi di video-video berikutnya lamun aya saran dan kritik atau Cikpin cobaan eta reaction video ieu nggak tulis we di kolom komen. Selamat berjumpa lagi di Ngacapruk bersama Ipin yang bukan kembaran Upin.